nyalakeun wadah tilas suike. Enak itu suike teh. Enak atuh. Duh, pokoknya mah suike rasa pohai gitu loh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu. Mangga ka anggota teu acan ngopi, geura ngopi heula supados henteu galau. Terus anjing, mana karep Pak? Aduh, suwe kalau kene. Saya kagak permainan ya? Ekor permainan atuh. Terus tak. Anjing, Penting-pentingnya karo ndak ayeuna. ngarona. Suwe kek di bawah mah. Suarakan boy. Nah bagian ngarona, jatuh baturannya. Benar. Hah, nih. Udah ngaganggu wae aing dipaeh modar euy. Enak baru datus ka mana? Kadar itu ke nganterkeun suwe kek. Bae teh bagian ngaronda di tubuhnya. Kemarin kayak isu-isu kudangkeun geus kada poho. Siap ke diudangkeun. Lain ieu suik kayak tunduh kieu nya. Pasti itu. Suwe kek tunduh. Rasa bohai nya. Anterkeun wadah urut suwe kek ke si bohai dipake cenah. Oh heut. Beri eta Ditungguan cenah. heuh. Karena isu ku ngaladeuy nya. Siap. Yuk ngalah. Geus lah, babaturan mah teh heula. Ayo lah. Aduh. Cangkeun. Dan dikeuretan kieu suike euy. Mana daging suike teh, Bang? Iya ya. Kungkio. Cakio. Kungkio. Iya. Balik, Bang. Bang. Tuh sih minta. Seperti Kucengan weh. tadi ngeles mikir. Kalau bang itu. 20. Mi sabariji mi. Ieu mending baradag ieu. Duh, mami. Anterkeun wadah urut suwe kek ke si bohai dipake cenah. Oh, heut. Enten. Mangga. Ya bade nyanakeun tilas suike. Enak. Enak itu suike teh. Enak atuh. Duh, pokoknya mah suike rasa pohai gitu loh. Aduh. Di kumaha suike na ya? Dibakar tadi teh. Duh, pokoknya mah suike rasa pohai luar biasa. Ih, rawasnya Awas paneka sambalnya sambal pohai jadi enak nih. Bersap gitu mantap ngantuk. Nuhunnya. mangga pada ngaladeuy. Bade mungkin ada enjing deui ngalakeun. Eta nuhun wadahan dianterkeun. Mangga hatur nuhun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angin badak euy. Coba si Ami ditungguan cenek ngaronda. Batunduh ieu tina suike mah efekna euy aduh. Molor we ya. Sudah ngahudangkeun isuk-isuk si Ami euy. Oh no. Naon? Aduh aing mah. Iya. Aing nelpon. Saha? Halo, Mak. Halo. Kupat. Duh, udah poek kene atuh. Di atas ngaronda. Atas ngaronda. Duh. Geus beurang deui can salat subuh. Duh. 5.000 nu pantes. Kumisnya beli panjang gitu. Bumbu nalobaknya juga. Oh. Ceng. Makan kan eh? Oh, beak. Iya. Mau kupat dari jeung bumbuna tuh. Ya, Pisangnya. ayo bagus dibere jeung bumbuna nya. Alhamdulillah. Masaknya jeung cangkangna. Yang lagi disettingan jadi kan. Disettingan. Mau jadi dipakai deui itu bisa di seletingan. Lama-lama dijahit. Oh, Kamang Rama dijahit. Seletingan. Iya. Emang iya bisa? Bisa. Bisa settingan. Atuh karunya eta buka kurang ngalajanur atuh jadi awet. Iya,
Sedia tanggal kalapan. Ngerangan? Sedia ke kalapan. Ngomong atuh udah jadi deui. Awet. Aing tadi dagang balik deui. Ngapang na baralik deh? Ada cicing itu mah betahan. Pasar balik deui. Ngeunah euy. Teu mah dijual ku aing. Ayeuna Aci digoreng. bisa nambahan deui. Oh, nyokot sa karung nya. Biasana sok medit. Ya, kegur bager ya tuh. Oh, terdatang alus keur nyampak merenya hatena ya. Nampak. Nama ayah ngapa di dia ayah. Dipikir-pikir aku mulai jalma juga stres. Oh, stres. Isuk nepi ka Isya usaha terus aya duit diberikan nggak udah diduruk duit tante. Aya batian di 5.000. Kebetulan mah 15.000 sendiri. Tapi soalnya Lain ku di ladanganna ulah. mereka digare lah. Lain pangna alih profesi tadina dina salak. Jauh mula melu sajarahna tuh jauh kana kupat. Jauh aja dia kan pasiknya tuh. Jauh lain tadinya maksudnya. Dina salak kana kupat ya habis bogoh ke Tasikan mah jauh kena motor sajam. Rame merenya. Lain pada baheula lalu kupat tahu rame ayo tuan kula sok panasan kurang ge. Berjalan kupat tahu wah kupat biasa tahuan. Heueuh. Kemarin teh pesan setting maaf itu setting urang gitu. Karunya ka tukang kalapa. Ada settingan. Oh jadi kupat jadi tengah ame tengah gawekeun wae ngalanjanur gitu. Karunya Kapeun. Kumis itu teh. Jonrot ame payu. Dia teh kalau cicing harapan ka jambu, tah mereka jadi. Oh. Ah, kecil-kecil maruragan. Cewek-cewek masih gak kebang jambu nya. Ya, maruragan dia. Oh, madura.